Iya hiji tonggong kadua leher kayak aya di upana rupa ya. Jadi orang sasaranana ya dina ruku. Ieu kudu sesuai jeung Kangjeng Rasul gitu. Ieu hiji tonggong dua leher. Jadi leher posina ulah ditekuk. Ulah ditekuk. Hiji ieu tonggong sasaranana kadua ieu leher. Nah, ulah kieu. Nah, ulah kieu tadi. Ulah sing bola papan BHS batur. Ieu teh kudu ditegakkeun. Ulah kieu ya. Gitu. Itu kudu tegak poe kabeh teh, bitis teh. Gitu. Allah. Ieu teh bitis kudu tegak. Bitis dua bitis. Tadi hiji tonggong, dua leher, tilu bitis. Erek bitis ya, tilu. Bil barakah wal karamah Sya'abdul Qadir wali. Kurang ajan para jamaah sadayana sebab kurang tetap dina bab ngaji, kurang dina masalah perkawis kesunahan. Dina kamari para jamaah sadayana urang teh dina sunah doaul iftitah. Geus dibahas kurang dina doa iftitah kamari urang teraskeun. At-ta'awudzu wa afdaluhu. Di antara sunah teh nyata ngaoskeun ta'awuz. Ari ta'awuz teh wa afdaluhu pan afdalna pan utama-utamana maca ta'awuz teh a'udzu billahi minasyaitonir rajim eta teh ngaranna ta'awuz. Wa yusannu fi kulli rakaah jeung disunatkeun dina setiap rakaat wa yata'akkadu fi rakaat urang ngan dita'akkeun disunah diakadkeun dikudukeun apa dina rakaat kahiji ngan wa yusannu isroru bihi ngan disunahkeun supaya diisrorkeun supaya henteu dikeraskeun bacaanana eta teh hukumna sunnah. Geus aya syarat dina urang macakeun ta'awuz kade. Syarat dina ta'awuz surutu sunniyatit ta'awuzi. Syarat nu disunahkeun dina maca ta'awuz aya bara aya opat. Hiji aidrikal imam fil qiyam nu kahiji manggihan imam keur nalika ngadeug. Jadi urang lamun meunang sunahkeun maca ta'awuz teh lamun kaayaanana urang keur nalika berjamaah teh imam teh keur nangtung keneh maka sunnah urang maca ta'awuz kayak anu kadua alla yuqafa fawata ba'dil fatihah. Nu kaduana lamun urang sakira-kirana maca ta'awuz eta anu henteu nyata teu matak ngajadikeun urang ngalewatkeun kana bacaan Fatihah. Anu katiluna alla yasra fil Fatihah dina macakeun ta'awuz urang teu terlanjur dina maca Fatihah. Geus. Eta pembahasan kamari geus ulas anu bari teh. Alla yakhafa khurujal waqti jeung syarat dina macakeun ta'awuz ulah ngajadikeun lamun urang maca ta'awuz besing beak maten waktuna. Teu kudu maca ta'awuz kitu mah. Guys. Terus sunnah ayyakifa ala rusil ayyi. Sunnah keur nalika maca surat ya kade ieu dina masalah surat. Sunnah diwaqafkeun isna al-qiraati lil ittiba setiap itu dina setiapna maca ayat. Itu setiap maca ayat kurang diwakafkeun sunnah nata ngan kieu eta dina kesunahan. Adapun dina at-ta'mini dina macakeun amin ayyakul amin kena gitu amin teh. Jadi alifna panjangkeun dina minna ge panjangkeun wa maknaha jeung maknana dina amin teh Allahumma stajib mugi Gusti ngabul kana doa abdi gitu. Amin teh matakan lamun amin kudu berbarengan jeung imam tong pahili-hili kadang teh eta ngajadikeun hiji nyata lamun berbarengan macakeun amin jeung para malaikat maka nu eta netepan bakal menang sampuran di Allah sakabehna gitu. Nah kan amin teh tong ngagabah urang lamun amin
Dua. Amin. Terus. Eta mah manggeuh ka imamna gitu. Amin. Wa yusannu lil ma'mum muwafaqahu wafaqul imam fil jahr. Jeung sunnah ngeraskeun bacaan makmum bersamaan jeung imam fil jahri dina nalika jahar. Jadi dina salat ban fajar disunahkeun urang kedah ngeraskeun jadi ngucapkeun aminna kada. Gitu. Jadi ngucapkeun amin teh dina bangsa urang jahar dina masalah bedas gitu atau dina isya gitu dina subuh urangnya katakan bangsa jahar dina salat Jumat istisqa gitu. Dan dina jahar ngaranna di urang sunah kada dikeraskeun bacaan aminna. Qiraat syai'in al-Qur'an ba'da Fatihah. Sunnah maca sebagian tina Quran sanggeus maca Fatihah. Al-imam pikeun imam wal munfaridi jeung pikeun anu sorangan. Jadi sunnah nama urang teh dina sanggeus maca Fatihah teh sunnah nama maca sebagian tina Quran. Alus nama wa yusannu kajalika lil mamum ijalam yasma imamahu. Komo disunahkeun pikeun makmum anu teu ngadengeun imam wal afdalu ngan paling utama mah salasu ayatin nyaeta 3 ayat paaksaro. Lebih bagusan lebih loba ngan anu paling sampurna dina macaan surat wa suratun kamilah afdalu min ba'di tawilatin walau kana ba'du atwalan min surat lil ittiba. Sunnah nama maca surat teh pendek nu sunnah mah. Jadi harus sama maca surat teh surat pendek tapi diandiskeun secara utuh. Gitu harus mah seperti kieu. Urang dina maca surat pendek urang dek maca al-taro atau urang dek maca ijazah gitu nya. Eta harus sama diandeskeun dibandingkeun jeung ieu urang teh mun cara maca teh makanya seperti kieu urang teh maca amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Allahu akbar dibandingkeun maca eta mah alusan kene maca nu pendek tapi komplit gitu. Komplit di komplit teh urang mulai di ayat 1 tapi bikin kaberes gitu jika anggeus kata ngaranna kamilah tapi bikin kasampurna ngaranna elon bacaan teh urang dina iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Eta komplit ngaranna. Jadi kamilah ditutup teh. Jadi kamilah. Eta anu paling afdol. Surat apalagi bacaan suratna nu pendek dan secara utuh gitu. Secara utuh. Wa yusannu qasarul mufassali fil maghrib. Sunnah maca surat pendek nalika ke maghrib. Ieu mun salat maghrib mah awasan nu pendek maghrib mah. Gitu. Mana di antarana ad-duha ilan nas ti wadduha surat wadduha nepikeun ka qul a'udzu birabbin nas pilihan eta. Gitu. Di sunahna dina maghrib. Dalam Quran dina salat maghrib sunahna surat pendek. Sunah. Wa yusannu tiwalul mufassali fi subhi wa zuhri. Sunnah dina salat subuh jeung zuhur mah al-hujurat ila amma. Jadi alus sama surat itu surat al-hujurat jeung amma ya tasalun gitu nya. Gitu enggak kurang sunnah. Eta mah anu bangsa panjang gitu lamun dina tempat panjang. Wa yusannu awasyitul mufassili fi asri wal isya. Dina asar jeung isya mah eta mah amma nepikeun ka wadduha gitu. Eta kesunahan tah.
nu paling halus mah gitu, nu paling halus mah kieu wa yusannu an takuna qira'ah ala tartibil mashab. Jadi kieu ya, lamun dina babacaan kurang kan lamun dina seperti ala kumutnya, ala kumut. Jadi rakaat kayak gitu ala kumut lah, rek si ala kumut kan geus ala kumut teh kurang karena naon, karena wal asri atau nabi karena wailul gitu. Tak alus sama ngaruntui, arti beneran ngaruntui teh. Ulah kieu, ulah wal asri heula, karek ala kumut ulah. Jadi disunahkeun nama seperti kieu lah. Urang dina qul a'udzu falaq, jeung qul a'udzu binas. Jadi ulah qul a'udzu binas heula rakaat awal. Jadi teu ngaruntui. Jadi keudana ngaruntui, eta teh sunah ngaruntui teh. Gitu dina ausan teh. Jadi sunah. Jadi sunah lamun seperti urang dina kuliah ya. Kuliah yang kafirun biasanya ngajina jeung puluh. Itu jeung puluh gitu ya. Teh geus teu ada tuh laptop kuliah jeung puluh teh. Geus CS gitu. Geus geus saprok gitu. Eta tah jadi sunah cenah antakuna ala tartibil mushaf. Sunnah kudu aya dina maca Quran teh antara dina surat ala tartibil mushaf, kudu tartib dina mushaf. Itu kudu ngaruntui dina osan surat. Teh Quran teh surat tawana penting ngaruntui. Wa yusannu al-ityanu bil warad wa huwa al-afdal mutlaqan ka syajadah wa yusannu. Dikit Quran kata dina kesunahan yusanul jahru fi asari salawat, sunnah dina urang dijaharkeun ieu tempat urang bedas ya, sunnah urang ngomong dina bedas. Hiji sunnah dibedaskeun teh hiji salat subuh, dua salat jumaah gitu ya, salat jumaah tah atanapi maghrib isya 2 hari lebaran istisqo, terus sholat gerhana bulan intinya termasuk kurang taraweh, terus witir dina Ramadan, termasuk kurang dina sholat sunat sanggeus toab dina peuting gitu. Eta teh sunah dibedaskeun beda jeung dina beurang lamun dina toab gitu. Eta teh anu kudu dijaharkeun ngan kieu dikenal kita jadi lalaki mah dijaharkeun. Kumaha pikir awewe mah wa yusanul jaru lil mar'ah ijalam yahdur indaha bijalu azanibi. Disunahkeun pikeun awewe dijaharkeun ijalam yahdur indaha rajulun azanibi lamun teu aya anu hadir lalaki anu sejen gitu. Seperti kieu pemajikan urang teh salat di imah, begitu di imah teh hayo aya adi ipar, di ipar lalaki, terus si awet teh salatna berarti penting lah sajahar salat isya Allah bismillahirrahmanirrahim teman teman dijahar terus aya lalaki saja gitu berarti aya adi ipar gitu kita saja gitu teman mentakan mah saya selama mah seur gitu, seur auratna gitu, seur auratna mah gitu. Gerawe sebutin auratna, seur auratna termasuk dina ausan teh. Saya selama mah alus mah bagus sama geus mending kana tong dijaharkeun komo lamun geus sampai kana. Aya sampai ka kadenge teh. Kadenge, coba kadenge saha? Pemajikan urang didengekeun ku salaki batur ku batur salaki batur teh ikhlas sama di sarana pemajikan sahanya kela-kela disusul deh. Kata kira-kira orang cemburu tuh intinya ya. Anto bagus pemikiran yang hebat. Gitu. Orang kelas saja. Intinya stay aja. Kata gitu. Kamu ngawas di Al-Quran, Al-Quran. Terus sistem lain tadarus, sistem lain tadarus. Namun lain tadarus itu mana? Ya maksudnya mesti ayam salah gitu. Ayam sistem tadarus mantep. Ayam tadarusnya sistemnya ngarium balik sari bani.
Tangan. Oke. Durus diajar, belajar. Akan belajar mah tuh kenal. Nah, kata ayah rijalul ajanibi. Jadi ayah lelaki anu sejen. Sehingga ayah mah disunahkeun kudu diberaskeunnya. Itu perkara sholat. Kamu perkara-perkara sejen. Kamu bari jeung ngahalaan aja. Manggilan salaki batur. Tahu yuhannya lo pemajikan artis dah nyanyi masya Allah gusti dah kan ngatep lalakina karena jadi awena maksiat dosa tetap gitu dosa. Habib di luar Habib di luar sana luar naik luar Habib di luar Dep netah Lur bere eta bere kopi senanteng Habib. Ai da atuh sing pelototan ku jamaah. Jamaah gila laparan. Direk dulu. Lagi dulu. Saya nih, lur. Cari lur. Eta maji kopi lah maji. Ampun Habib, ngaji lah Habibnya, ampun ya. Ya keur ngadongeng ya, can geus. Keur ngadongeng. Curang ngadongeng lah. Nah, eta wa yusallu jahrul mar'ah ijalam yahdu indah hari rijal dan azan. Walakin duna jahri rijal. Tapi jadinya lamun teu aya anu sanes mah tetep nya mau pikir lalaki mah jaharkeun. Di dieu para jamaah sadayana walau qadra salatan jahriyan fi waqtil israr au aksal fal ibratu bi waqtil qada. Lamun dina qada mah qada ya orang seperti salat teh qada. Gitu. Qada zuhur. Ngan ngodoana dina waktu israr. Atau orang sholat jahar, sholat bangsa jahar, ngan ngodoana dina israr. Jadi seperti kia, kurang teh di sholat subuh, seumpama sholat subuh kaberangan, ya, sholat subuh kaberangan, ngan kurang tes, tadinya begitu kaberangan, ayo kurang teh jam 11, ayo dari teh juhur. Berarti kan orang teh nek kodo nek sholat bangsa jahar, tapi kodona dina waktu israr. Jadi sholatnya sholat subuh, tapi posisinya orang ngodoanana dina waktu juhur. Begitu tininya orang kodo sholat bangsa jahar terus dilakukan dina waktu israr, au aksafal ibratu biwaktil kodo, maka anu jadi pertimbangankeun anu kudu dipertimbangkeun dina qada teh nya eta tetep keur nalika qadana. Jadi ulah kieu urang kan tadi subuh, begitu subuh urang ngodona dina waktu zuhur. Urang subuh tuh make dikeraskeun sorana entong teu dikeraskeun. Ku saposina urang aya dina israr. Dina waktu israr gitu. Eta mah fal ibroh cenah di waktu qada. Eta mah nu dipertimbangkeun teh eta waktuna di mana ngodoanana. Gitu. Ngodoanana. Jadi lamun cara orang dina subuh kajenting jahar ge tetep lamun sawaktu ngodoan dina zuhur entong dijaharkeun. Disrokeun we, disirkeun gitu. Fa'in kana lailan jaharon, maka lamun aya dina pentingan bangsa jahar. Wa in kana naharon asaron walau kana nafilah. Eta mah para jamaah sadayana lamun aya dina pentingan eta bangsa jahar jeung dina beurangna bangsa asror kajenting eta nafilah salat sunat. Di urang dina posisi qada tah.
Wa yusadu jaru fi kulli salatin layliyatin jamaah. Sunnah diberaskeun dijaharkeun fi kulli salat dina setiap salat layliyatin jamaah. Dina pentingan berjamaah. Itu seperti mana? Berikir wa yusadu tawassut cenah. Jadi maksudnya kumaha tawassut teh? Tawassut teh kieu. Aya disebutkeun tawassut teh. Disunahkeun tawassut. Jadi lamun jelema sunah hukumna itu dikeraskeun dina waktu sholat, dina setiap sholat, dina penting berjamaah. Itu maksudna disunahkeun tawassut. Tawassut teh kieu terkadang keras, terkadang laun. Dina nawafil ngan mutlakon ngan tidak kurbilail. Jadi dina sunnah dina pentingan berjamaah eta mah salat mutlak bil laili terkadang dikeraskeun terkadang dilaun. Itu perlu ditawasud gitu teman. Ya lamun dina jahar dina setiap penting. Guys. Eta dina kesunahan. Sukutul makmum wa insatu li qiraati imami. Sunnah hukumna cicing nasi makmum wa insatu li qiraati imami insatuhu ngadengekeun li qiraati imami nyata babacaan imam. Jadi sunnahna si makmum teh ngadengekeun kana bacaan imam sunnah. Ngadengekeun urang. Matakan saya sunnah mah lamun urang aya nu qori teh wajah qori Al-Qur'an kuduna lamun aya nu qori teh tong kieu begitu qori nya na qori Allah gitu. Bismillah gitu ya terus begitu beres teh urang teh geman Allah kedangan. Nah sauna ya dalilna. Wajah qori Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Di mana-mana di aoskeun Al-Qur'an, kita aoskeun Al-Qur'an pastami'u dengekeun belajar wa ansitu cicing. Ai kurang-kurang guru bukan ini. Ya, wa ansitu saya suruh. Itu eta majada imanihim. Da malahan kana iman tetep kan eta refleksina ngaranna. Itu refleksi. Saya sudah nama. Tapi padahal wa ansitu dan tetep wa ansitunya na dasarna. Ukur ayat golak ayat kiai golak maca Quran syukurna Allah dibang di dalil eta ge buruk maksa supaya rame itu supaya bantu rame aya mah dipaksa nyebut Allah teh itu buruk di ngahaja dina dakwah teh itu begitu bayana maca Al-Qur'an aya jamaahna baru cari ciwae saya teh nyebutkeun Allah gitu. Begitu beres turun, karena itu tatap di dalam neta kayak Inggris cici, jauh Jawa sudah Allah. Nah, lil makmum. Qiraatul Fatihah lil makmum ba'da takmin. Maca Fatihah pikeun makmum ba'da takmin. Sunnahna maca Fatihah pikeun makmum saenggeus beres. Amin. Karek. Ya orang beres amin. Seperti kia kemarin orang dengan pembahasan iftitah ya jadi iftitah jadi beres orang harus iftitah dangukeun heula imam maca Fatihah beres maca Fatihah terus urang harus amin karek dirinya mulai baca urang Fatihah gitu kumaha urang lamun dina tarawih kan ribut di rumah tuh gitu bacaan ributnya ada para ayat masih benar kada teangan imamna diulahan eta bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbilalamin amin dulu hotel itu jorong tuh siapa dek kanarakan aing urang maksa capek-capeknya makat ke masjid tarawehna pas kitu waduh sing hati-hati kada kajen teuing urang sunnah diterehkeun ge sunnah tereh tapi ngaran-ngaran awasan gitu mah tetap desa gitu ayat ternyata kan ayat berada di halal dina dina sistem metode tajwidnya gitu ayat dimenangkan memang hari urang malam tarawih lima tentong teu meunang urang halila makruh kan bisa jadi haram bisa jadi makruh
bisa berubah hukumnya. Makanya mah urang lila kalah canggih. Gitu. Urang lamun bacaan lila teh lamun cara salat maghrib atau salat subuh ayo sajud bacaan anak mabur. Urang imam lamun lagi dicirian imam. Kalau dicirian baik imam lila ya. Imam tarawih. Tarawih. Asalnya Gusti, dah enggak temenan lila, temenan orang tarawih temenan lila. Temenan bahaya ke. Lamun imam keke aya rek lila, mun teh imam makmum dek aya rek temenan. Ya sama nang temenan. Jadi bilang aja yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Pas cara satu begitu. Tempat singkiran kan rakaat. Efeknya naon? Moal aya makmum gimana? Makmum karek ke sapoe dua poe geus kan doa. Temenan karek temenan ulah. Kudu sesuaikan tapi benar. Gitu. Berang dina ngawas sing bener, sing beres gitu. Dina panjang poropa sing beres gitu. Beres lah. Dek pencemengan lamun dina tarawih mah umpama kieu begitu si imam teh ya Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Urang makmum urutan ngantong bilang. Ya begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang eureun heula, amin heula. Umpama teh urang karek urang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi nyata imam teh geus walatolin, aminna lah urang eureun. Beres dirinya teruskeun deui. Aya bisi kurang katinggalun. Gitu. Sing katinggalun. Tetap gitu da eta mah kamaslahatan dina salat kan. Kecuali urang ngalakukeun hiji perkara anu di luar sanes kamaslahatan salat seperti naon? Kamari kurang dibahas masalah bersih. Jadi kalau ada bersih, orang mengucapkan alhamdulillah kan? Begitu hadis, orang alhamdulillah. Kayak soalnya ya Allah, kayak bersih ya di Allah ulang. Dan tambah urusan jam sholat, gitu. Dari kemaslahatan sholat kan, guys. Nah, tatlilur rakaatil ula ala saniyah sunnah, manjangkeun rakaat kaji ala saniyah dibandingkan rakaat kedua. Jadi sunnahna dina pertama dina rakaat kelima surat-suratna nu rada panjangan. Oke, anu kedua pendek pas kuliah jeung 10. Katakan anu paling ideal mah kuliah jeung 10 surat. Taman geus moal gagal ieu eta langsung dicap imam lagi muasalah yang kuliah. Kedua anak dulu. Ayo kepala pohon kita kena apa ya nanti sangges. Ujung nama innalillahi we. Itu tidak angges. Nah, guys, terus sunnah at-takbiratul intiqalat. Sunnah dina takbir intiqal. Mana takbir intiqal? Ai qaulu Allahu akbar indal intiqal min kulli ruknin illa al-ibtida. Sunnah kurang maca takbir intiqal. Jadi ayat intiqal teh perpindahan tina rukun kana rukun. Eta teh ngaranna intiqal. Beda jeung takbiratul ihram kade. Jadi ayat takbiratul ihram, ayat takbir intiqal. Takbir pindah, jadi kurang perpindahan. Terkecuali illa itidali, terkecuali keur nalika itidal. Itidal mah lain sami Allah, lain Allahu Akbar, tapi sami Allah liman hamidah gitu. Wa yusannu madu takbir disunahkeun manjangkeun dina kalimah takbirna mad takbir dipanjangkeun takbirna illa ayyasila ila ruknil ladzi ba'dahu gitu sehingga nepikeun ka rukun setelahna non nya eta urang disunahkeun mah manjangkeun takbir.
takbir Allahu Akbar. Yang sunnah atas mi'a indal itidal jeung sunnah dina itidal teh sami Allah liman hamidah wa yusannu zalikal imam wa ma'mum wa munfarid disunahkeun pikeun imam makmum jeung nu salat sorangan tetep kedah itidalna sami Allah liman hamidah. Yusannu fir ruku'i guys, ieu sunnah ruku, aya sunnah ruku kan. Sebab ruku teh diasupkeunna kana rukun. Aya sunah. Mana sunahna? Ya dahukeun. Hiji maddu johri. Ngaratakeun tonggong. Hiji sunah. Jadi sunahna dina ruku teh si tonggongna kedah lempeng. Hiji. Nu kadua wal unuki sunnah ngaratakeun leher. Jadi leher ieu entong kieu ya leherna ya. Jadi ieu hiji tonggong, kadua leher. Oke aya di rupa ya. Jadi urang sasaranana ya dina ruku. Ieu kudu sesuai jeung Kangjeng Rasul. Gitu. Ieu hiji tonggong, dua leher. Jadi leher posina ulah ditekuk. Ulah ditekuk. Hiji ieu tonggong sasaranna, kadua ieu leher. Nah, ulah kieu. Nah. Ulah kieu, tade. Ulah sing bola totan BHS Batur. Jadi ieu hiji tah, aya dua tah, kali dua, hiji tonggong, kadua leher. Hati-hati tah. Gitu. Unuk. Hiji johri. Kadua unuk. Katilu. Wa nasabu saki. Sakwe. Di mana negakeun sakwe kadua bitis. Di bitis iya ya. Ieu teh bitis ya. Ieu teh bitis lah. Ieu teh kudu ditegakeun. Ulah kieu ya. Gitu. Ieu teh kudu tegak poe kabeh teh bitis teh. Gitu. Allah. Ieu teh bitis kudu tegak. Bitis dua bitis. Tadi hiji tonggong, dua leher, tilu bitis. Erek bitis ya, tilu. Kofat. Fahizai. Fahizai. Sakwe, fahizai. Nu kofatna paha. Bitis, tonggong, leher, bitis, paha. Kudu tegak kabeh. Itu kudu tegak. Kudu tegak. Wa tafriqu bainahuma jeung ngarenggangkeun antara bitis dua jeung nyata paha. Ulah kieu ya. Ulah kieu tah. Berarti ngarikeun. Ieu bitis. Ulah kieu. Ieu tiduran ngaranna. Regangkeun. Regangkeun ngan ieu kudu lempeng. Ieu tegak, ieu tegak, ieu tegak, ieu tegak, tegak kabeh. Ieu tegak, ieu tegak. Ieu tegak, anu tegak teh berarti tonggong lurus, ieu lurus leher, ieu lurus, ieu tegak, tegak. Ieu kudu tegak kabeh. Engke aya ukuranana. Jadi Kangjeng Rasul teh aya ukuranana saha. Untuk urang sakumaha urang dina salat. Dina sakumaha urang. Kada. Bikod disibrin. Kabeh teh kabeh kaayaan antara ngarenggangkeun antara bitis anan paha jeung paha bainauma biqodisibrin. Gitu. Jadi sajengkal. Ini sejengkal. Isa jengkal. Tuh. Isa jengkal. Ayam. Itu kudu sejengkal. Posisinya sejengkal terus. Jadi itu kudu sejengkal ya. Antara ieu jeung itu sejengkal. Pikeun ka urang dina suku ge sajengkal kan.
ukuran eta ukuran antara non antara fakhijai jeung sakoe, antara paha dua paha jeung dua bitis bikodisibrin eta teh sajengkal. Wa akhjurub batai biadih termasuk gitu megangkeun dua tuur biadihi ku dua leungeun. Tuur itu ya megangkeun ku dua leungeun. Tuur ukuran tuur tuur ulah kira tuur ukuran jadi tuur itu jadi anu jadi sasaran tuur jadi sasaran wa kusifuhuma gitu jeung eta dua leungeun teh kaayaanana wa kasifuhuma kaayana kabeh kudu muka ulah kieu kan ulah kieu hileungna lamun ke urang ruku ulah kieu aya kan itu ya terbuka aturan ya. Jadi aing ngomong ahli sunnah tapi nya salatnya eueuh kasunahan. Tuh, nya kudu muka kabeh, lokasi kumaha. Dua leungeun teh kudu muka. Itu kudu muka. Nah, muka ngaranna itu muka ya. Mungkin lah ya. Ini mah gitu, muka. Biasa hati-hati tah salat. Orang setik-setik robah. Jadi kudu robah setik. Wa tafriqul asabi'i ngarenggangkeun asabi'i teh jari tadi direnggangkeun jadi kudu direnggangkeun jari teh ulah dikiekeun isi jarina ulah dikiekeun kieu teh gitu kudu non ulah dibuka ulah dikit direnggangkeun. Lima direnggangkeun. Wa tawjihuha lil qiblah jeung kudu ngadep kana kiblat. Wa patu basyarihi eta teu meunang urang eta kudu dibukakeun atanapi kudu mukakeun atanapi urang kudu panonna kudu buka atanapi kudu entong peureum gitu. Ayu jafir rajul mirfaqeh pikeun lalakina kudu ngarenggangkeun eta pikeun lalaki kadua sikutna sikutna kudu direnggangkeun gitu janabaihi tina nyaeta tina lambung an pakhizai yang paha jadi kieu ai lalaki mah posisina sikutna teh kudu direnggang tuh antara beuteun ieu itu kudu renggang lamun ai mah itu ai mah teu beunang jadi beda kali alat laki awet tuh ai laki mah direnggang ke dina sikutna kudu renggang sikutna ya ai zai kudu renggang itu tah watarkul khafdi ra'sihi henteu ngangkatkeun ra'sihi sirah dia tong diangkatkeun sirahna keur nalika urang ruku yuk ulah diangkatkeun ka luhur gitu kudu diluruskeun atuh gitu wa zikrul ma'sur jeung termasuk urang maca zikir mana azikrul ma'sur fihi mana nyata anu geus dimaksur subhana rabbil azim wa bihamdihi kali
eta aosanana dina urang ke mereka ruku. Ada tah hiji awas kan itu hiji tonggong, dua leher, tilu bitis, empat paha, lima leungeun jeung tuur, ieu siku dibukakeun, ieu ukuranna sajengkal gitu, ukuranna sajengkal gitu. Awas eta posisina tah. Jadi anu paling penting urang jengkal eta sajengkal gitu. Eta ukuran kan pikeun lalaki mah kudu nyata antara siku jeung siku leungeun teh nyata kedahna nyata jauh tina batin atau napi tina beuteung gitu, ngarenggangkeun kedah direnggangkeun. Beda jeung awewe. Ari awewe mah benten awewe mah lamun dina sami Allah kedah kieu sami Allah gimana gitu, termasuk dina ku kieu dempet aja nya benten. Sok sing pertanyaan dina ruku mana sunat i'tidal ya irsalu yadai fihi sunat ya. Lamun urang dina i'tidal usahakeun leungeunna ieu si leungeun teh urang nyata irsalu yadai fihi ngaletakeun kudu urang teh posisina nyata irsalu yadai fihi ngalepaskeun leungeun anu dua, lepaskeun nepikeun ka hadap seperti kieu ya. Sami Allahu liman hamidah. Tah lepaskeun leungeun dua teh tepi ka hadap. Handap irsal yadai fihi leungeun anu dua teh irsal ngalepaskeun leungeun dua nepikeun ka hadap. Eta kitu tah. Gitu. Nah irsal ngaranna. Jadi itu urang teh kiai nupang apik lagi kalar itu soal teh. Ayeuna geus rupa macam kan. Rupa macam. Guys. Termasuk hal irosihi. Termasuk nyata urang teh dina kuda dina keur erosi. Jadi si posisi sisirana udah diudangkeun nepikeun ka urang ucap sami Allahu liman hamidah eta we tos atanapi robbana lakal hamdu eta he gitu. Guys. Eta dina sunnah. Aya deui kesunahan wa yusannu kunut termasuk sunnah hukumna macakeun kunut fi maudihi wa qawlu bilafdil jam'i ditambahan make lafaz jama' wa afdaluhu. Urang dina kunut teh biasa kan urang Allahumma hdina fiman hadait nya jama' wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallat itu pakai jama' gitu, harus pakai jama' gitu. Eta wa yusannu fi raf'il yadain termasuk urang lamun dina kunut ya kunut teh naon aya pembagianan akale. Hiji aya kunut rotibah. Aya kunut rotibah mah fi maudhi'ain. Ayana dina dua tempat. Mana hiji dina i'tidal rakaat kadua dina salat subuh. Jadi urang sanes istirahat kan kunutnya eta teh ngaranna kunut rotibah. Nu kaduana disebutkeun kunut rotibah teh fil i'tidalil akhir di sholatil witri fi nisfi tsani min Ramadan. Nu kaduana urang sunat kunut rotibah teh dina i'tidal dina akhir salat witir dina pertengahan bulan Ramadan. Urang sampai kunut tah geus ke kana pertengahan Ramadan urang kan sampai kunutnya dina witir teh gitu, dina salat witir akhir eta kunut eta ngaranna kunut rotibah. Aya deui kunut teh kunut nazilah. Ai kunut nazilah mah yusannu fi zamil maktubat ija najalat najilatu bil muslimin fi ai makan. Sunnah dina kunut nazilah mah setiap salat fardu.
ngan di urang teu dipake geus palinten jarang dipake lah ayeuna karek daerah girang di Birama raya kene urang jarang dipake urang najilah eta mah disunahkeun setiap sholat fardu tadi urang sababna ijana jalan najilatu bil muslimin karena itu ayam musibah itu anu nimpa karena kaum muslimin fi aimakan dimanapun berada. Jadi sompama mah di Aceh terjadi banjir jeung sajabana gempa ieu kegedah ngage najilah diulang. Ayeuna komo urang di Palestina terjadilah perang ada terangkeun najilah. Tong teu bangadoa hungkul nu paling mustajab doa teu aya di dina waktu keur salat. Waktu keur salat. Ade. Waktu keur salat mustajab doa. Gunakeun kana najilah. Dasarna geus aya dasaran. Mau batur mangsa artikel sagala enak. Itu seberang-berang teh ahli sunnah apa ahli naon itu? Ya. Make kurut kan, untuk make kurut najilah. Kumaha kurut najilana? Kurut najilah berupa. Subhan Allah maghfir lil muslimin. Allah maham tahe atau nafi orang Allah ma'izal Islam wal muslimin hai atau nafi Allah manfa'an al bala wal wabah wal bala wa syadi'at wal mihan wa fitana wa ta'un wa baru dirinya wala yustaratu ayakuna fi mahallin najilah teu disyaratkeun macana kunut teh dina tempat musibah saperti kieu di orang antara di Kalimantan teh musibah yo musibah gede lain kira musibah begitu musibah geus Kalimantan hukum najilah teh henteu teu disyaratkeun aya seperti Palestina terjadi perang musibah bertubi-tubi jeung saja bara komodi masalah perang masalah jihad imam geus lain deui kade sing hati-hati imam geus kudu urang kudu geus wajib selain kira ieu mah ukuran tibang musibah lupa jeung saja anu terjadi ka kaum muslimin eta geus urang dianjurkeun disunahkeun pikeun kudu najilah komo ayeuna posisina gitu komo ayeuna kan lain kira urang ieu sehatkan ngan teu disyaratkeun aja ning seumpama eta mah kan di Palestina tetapi kudu najilah nak di Palestina henteu teu disyaratkeun di mana we tempat kaum muslimin eta kedah kudu najilah aja di tempat itu di negara urang tetap kedah kudu najilah di bawah kudu najilahnya di bawah da insyaallah ngan begini di sunah Allah insyaallah para jamaah sadayana di ayat pertanyaan dari sini pertanyaan Marbi itu noh sekitalah pembahasan itu kurang tadi terus saya dikul barokah tidak kita tahu dunia dina tariqah hati azza wa jalla karangan kuasa Bukul Jalali teraskan kurang karena kesunahan insyaallah mudah-mudahan kurang sing istiqomahkeun sing diberikan petunjuk terus sing ditujukeun ku Allah jalan anu bener jalan anu sesuai dengan Allah termasuk nyata dina ngajalankeun ahli sunnah wal jamaah itu terus sebabnya ngarikana kekayaan anak ulama-ulama teh ternyata terbagi bahkan tambah ulama perpecahan paling bahaya perpecahan dengan ulama geus pecah ulama bakal pecah golongan bakal pecah kabeh menjelasna orang tuturkeun ulama-ulama urang ahli sunnah wal jamaah tuturkeun ada yang tuturkeun anu jelas tidak perkara naon dia ya hukumna insyaallah mudah-mudahan urang ngadoa ka Allah tina ieu sebelasan mudah-mudahan khusus bikin Palestina mudah-mudahan Allah sehingga terpulang di Allah kalayan senjata maut sahid
Urang sadayana sami para jamaah sadayana urang sadayana khususna dina Isyaah mudah-mudahan urang sing pasien ka istiqomah dina ibadah termasuk mudah-mudahan urang sing biasa ngalaksanakeun beberapa ketaatan yang biasa nyegah karena segala larangan Allah termasuk mudah-mudahan para jamaah sadayana urang dina Isyaah mudah-mudahan urang berusaha mudah-mudahan usaha urang sadayana usaha sing dilancarkeun ku Allah barokahkeun diserahkan di Allah di ibadah Allah mudah-mudahan sing dijauhkeun tina segala kesulitan kasusah jeung kabingung itu insyaallah mudah-mudahan urang sadayana terus biasa ngajalankeun di pengawasan kalian istiqomah apunten para jamaah saya insyaallah sataacan abdi mundur dina Isyaah dina tempat insyaallah kin berarti mengenji nu kersa hadiran di urang ngawas mahabbah ya kesorangan di minang perinya bari mas marhaba ternyata di Mina gitu insyaallah itu baru sahnya begitu lah para jamaah sadayana anu karsa hiji nanti orang berangkat pada maghrib ya pada maghrib berangkat insyaallah ya kumpulna berarti memang maghrib gitu insyaallah itu karena berarti itu kudu nyangu ayeuna geus seueuh kudu nyangu ya kayak daharna itu karena itu beanteun betul dengan kekitunan hapunten para jamaah dina cekap atur nuhun ka Habib nu biasa kersa di Indonesia mudah-mudahan urang ngarit jeung Habib mudah-mudahan urang sing kei syafaat kei barokah di Habibnya sadayana insyaallah mudah-mudahan sadayana supaya dinarima Allah Subhanahu wa taala kita para jamaah sadayana hapunten wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bil barakah wal karamah شعب